Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ka-31. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sata candi pedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Paingan atuh abah teh cicing di dieu ngaran teu kabongohan pangintennya bah. Padahal abdi teh teu aya hate kitu nangingkeun anu parantos mah. Da puguh parantos ari ayeuna mah kieu bah, pang abdi bade ngalandongan di dieu teh memang laras aya nu dimaksad. Ari nu dimaksad ku abdi abah teh supados mandi heula bah. Mangga atuh mengpeung seueur waktu keneh geura mandi abah teh. Engke sabadana mandi ku abdi rek diubaran jawab Sirod semununya pisan ka Abah Jamil. Sirod ayeuna ku abah rek diturut. Abah Jamil bari ngajakan muridna kacai heula sajeroning Abah Jamil keur dipancuran. Gancang Sirod mah milihan tempat nu alus jeung loba batu keur diuk. Sanggeus manggihan kakara indit kadinya gek dariuk ngarendeng jeung Nyi Epon. Sanggeus Abah Jamil mandi gancang harita nyamperkeun ka Sirod nu keur dariuk ngarendeng gek manehna oge diuk nyang hareupan teh ka Sirod. Nya kitu tihul jeung kewen dariuk gigireunana milihan nu aya batu ngarah dariukna genah. Sirod geus mandi abah teh yeuh. Aduh mani tiris kieu Sirod. Sarta kana kulit karasana nyecep tiis. Abah Jamil ngamimitian nyarita serta lurat reret ka sararea pok neruskeun omonganana. Baik atuh ubaran abah teh Sirod, piraku rek diantep bae kieu mah. Mangga abah, jawab Sirod bari reg nyaritana eureun heula ti dinya kakara neruskeun omonganana. Bari netep ka Abah Jamil anu keur ngurutan tuur. Abah, abdi ngahaturkeun nuhun bieu abah kersa mandi henteu mung pangkasim abdi. Sarta abah atos nyebat yen caina mani tiis. Tah abdi teh bungah pisan ngupingkeun omongan abah. Kena pisan karaosna kanu dimaksud ku abdi. Geura ku abah kupingkeun sugan jeung sugan mangpaat ieu cariosan abdi. Badan abah atos tiis karaosna ku abah teh janten rasa sareng hate. Nya kitu deui kecap-kecapna sami-sami nyebat tiis. Atuh abdi bingah pisan jadi simbol abdi. Tepi hayang abah tiis mana lir ibarat cai bieu. Hayang jasad abah bersih lir ibarat dimandian. Bieu ku abah karaos malah dikecapkeun pisan. Tah upami teu lepat mah sababna abah komper teh gara-gara napasea. Rek ngajujur hawa nafsu. Ieu aing pangjagona, ieu aing liat kulit jeung kuat lamun ditarok. Tapi dina buktina mah geuning abah teh ngalungsar suku ngadak-ngadak komper raga taya pangawasa dan teu bisa ngubaran. Kulantaran abah kitu tetela moal nyalahan bismillahna henteu mati. Tah sababna pang kitu teh jasad urang yakin kotor. Atuh kudu buru-buru ku abah teh beresihan ku jalan ngulik pangarti. Tapi kudu dihartikeun geus kaharti prak pigawe serta terus mangpaatkeun. Mun abah ngagem agama atuh kudu buru-buru rukuna
kudu hartikeun sanggeus urang ngahartikeun gancang ku urang pigawe ngarah cocok jeung akuan lamun urang migawe mah. Tapi kade salah harti dina ngahartikeun anak sebab lamun salah harti bisi salah migawena. Lamun salah migawena jadi mubadir engkena. Urang teh kudu nyaksian kana kecap diri urang jeung kana tekadna urang nya kitu deui lampahna ulah rek pakia-kia ari hate hayang bodas ari kecap jadi hideung malah lampahna mah koneng tah eta teh omat pisan ulah tepikeun ka kitu. Sabab ku urang karasa raga taya pangawasa usik malik kersa Gusti hirup urang paeh urang sarta jiwa raga urang malah salat urang oge sadayana nu anjeunna. Kulantaran kitu pisan urang teh kudu sumerah cager urang gering urang Gusti Allah nu kagungan. Tandana ieu raga teh nu kagungan Gusti Allah buktina abah teu damang suku komper entong daek lamun gaduhna abah mah kulantaran boga Gusti urang teu bisa kumaha. Iwal teh sumerah bae panyakit kagunganana cager ge kagunganana. Jadi urang boga naon sadaya kagungan Gusti. Atuh kulantaran eta mun cager digawe bae pagawean anu hade eta rukun teh cumponan ku urang kudu pigawe pilih nu hade jeung goreng. Mun urang geus ngahartikeun anu goreng tong dileret komo deui dipigawe anu hade prak pigawe sing jadi kamangpaatan keur di lahir boh keur di batin. Lamun urang boga hasil nu leuwih pikeun urang dahar sareng kulawarga gedekeun amal ibadah eta barang teh bersihan ku urang kudu jakatan sabab bisi barang kotor. Mun urang narima duit ladang pagawean urang boa-boa eta duit menang nyopet menang mauk nu mata kulah rek hilap ku urang kudu jakatan. Geura mun urang puasa karasana beuteung perih luntah lenteh leuleus lungse tah meureun nu kalaparan moal beda tangtu kitu. Nu matak urang sing nyaah lamun aya nu susah tulungan sabisa-bisa. Lamun di urang aya mah atuh lamun urang eueuh pek bisa merean jalan naon salahna jeujeuhkeun. Tah lamun urang geus kitu bisa milih hade goreng nu goreng kudu singkahan nu hade kudu dipigawe ucap lampah sareng tekad ku urang kudu dihijikeun sing jadi kamangpaatan pikeun hirup di dunya teh. Sabab sadaya pituduh anu ceuk urang bener mah atuh gancang pigawena ngarah karasa benerna. Tapi pikeun Abah Jamil anu kasaksi ku abdi bet geuning milih gorengana tibatan milih hadena. Atuh moal salah deui migawena anu goreng buahna nya goreng deui. Suku cager jadi komper gara-gara napasea. Lamun urang geus gering kakara urang tumamprak da puguh teu walakaya. Jadi lamun hayang cager geus tangtu aya syaratna ti ayeuna ka hareup ulah ngalakukeun kitu. Anggur mah geura pigawe pagawean anu hade nurutkeun pituduh Gusti kana jalan kabeneran kudu silih salametkeun kudu silih pikanyaah. Sanggem bade ngarobih adat Bah Jamil ceuk sirod nutup carita anana. Sanggup sirod tapi cing Abah ubaran heula atuh. Jawab Abah Jamil bari kerung asa dipapatahan ku budak. Mangga Abah, jawab sirod bari nyeuk cai tina balong ku dampal leungeunna ditekrokeun sanggeus balik deui. Terus diuk dina urutna tadi sarta eta cai didoaan terus kumanehna sukuna Bah Jamil nu komper teh di baluran. Barang beres di baluran teramo suku Bah Jamil harita keneh ngeleper nu tadina ngaraplek teh ngadak-ngadak jadi usik sarta bisa dijungjungkeun jeung bisa diugat-ugat. Keur jongjon Bah Jamil kitu pok bae jang sirod ngomong. Jejakeun Bah sarta terus nangtung cobian. Gancang bae ku Bah Jamil pituahna jang sirod teh harita keneh digugu sarta terus lelempangan ngadak-ngadak jadi jagjag. Atuh teu tatapa sini gabruk Bah Jamil ngarangkul cipanonna nyalangkrung gondokna lok-lokan tina bakat mingku sedih sabab dina peuting eta manehna teu nemu bagja menang pituduh nu bener sarta sukuna ge cagor nu matak bungaheun pisan. Sirod, nuhun sirod, Abah geus aya dina kasalametan. Nalangsa Abah teh sirod sedih ku kalakuan Abah nu geus kaliwat garoreng kabeh.
Sawangsulna Abah abdi oge ngahaturkeun nuhun. Nanging dinten enjing tengah dinten abdi meryogikeun Kang Tihul sareng Kang Kewen supada sumping kalorompok. Peryogi pisan abdi teh Abah. Jang Sirod tangtu isukan tengah poe si Tihul jeung si Kewen geus aya di imahna Padasuki. Jawab Abah Jamil bari gumbira pisan. Ari geus beres kitu mah bring sadarea baralik bari jeung semu gumbira beungeutna kaciri pisan. Barang geus tepi ka imah Abah Jamil henteu nyimpang ka imahna Padasuki tapi terus bae lempang hayang gerajol ka imah hayang panggih jeung anakna. Isukna tengah poe teh si Tihul jeung si Kewen geus daratang ka Ujang Sirod sugan teh rek aya naon. Ari pek nitah nyaksian yen dina poe harita nyiepon teh ku Ujang Sirod dipirak jeung diserenkeun ka bapana. Padasuki sarta Sirod terus pamit rek indit deui masantren. Puguh bae sadarea harita mani Allahok teu nyangka ku Ujang Sirod geuning bet ludeung nyerahkeun memeh manehna ngaleos neuteub heula ka anakna anu kaperengan bae harita teh keur salare geus seueuh ningali budak kakara Jang Sirod indit ninggalkeun indung Atilah. Barang leos Sirod indit dikira pelebah kebon goak nyeepon ngajerit arek ngudag ka Jang Sirod nu harita ngabeng beos. Gura gero mata kuatir. Kang Sirod, ampun Kang, abdi teh ampun. Alim dikantun Kang Sirod. Nyi Epon bari ngudag ngan kaburu dipegatan ku si Kewen jeung si Tihul atuh Nyi Epon ngajengkeng bari cerik jejeritan. Sasambat Sirod-sirodan atuh indungna ge cerik riwih rawah mata kuatir. Sora anu jurat jirit kadengena mata kuatir sakapung sorana tarik sakapung deui les-lesan nyambat-nyambat salakina anu harita ngadig-dig ngabeng beos teu ngalirik atuh Nyi Epon teu kuat lir anu dicabut nyawa ngajerit maratan langit arek ngudag ka Kang Sirod. Kang Sirod najan bedas gura gero ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega tapi Sirod jongjon bae nu ngajerit teu dilirik nu ngagero teu ditempo lain kejem lain ngewa manehna oge hawatos lantaran bibir panonna kaciri mani baraseuh siga nu entas cerik sanajan hatena ludeung tapi cipanon mah bijil rembes dina bibir panon kaciri bulu panonna siga nu rapot bae. Kang Sirod, abdi ngiring Kang, abdi ngiring. Nyi Epon, ceuk Nyi Epon bari narejel rek hudang tapi gancang ku si Tihul jeung si Kewen direjang deui. Lesotkeun Tihul, lesotkeun. Aduh, ieu Ma, Abah, kumaha abdi teh? Ulah pes Nyi Epon harita teh kapaehan atuh gancang ku si Tihul jeung si Kewen digarotong dibawa ka imah jero. Waktu Nyi Epon ngajerit samemehna kapaehan Mbah Jamil keur ditepas ngobrol uplek jeung Jang Kamin nerangkeun diri manehna yen ayeuna geus insap rek nurut pituduh Sirod anu sakitu alusna. Komo ayeuna mah bukti yen Sirod teh memang luhur dina ilmu panemuna. Malah mah Jang Kamin oge harita geus nerangkeun yen peuting tadi Sirod teh geus ngadatangan manehna malah janji rek ngubaran sabada ngubaran Abah tapi tepi ka ayeuna manehna teu embol-embol nya waktu harita pisan Mbah Jamil ngadenge sora nu ngajerit tarik pisan atuh manehna ruwaseun sok sieun ayeuna naon gancang ngajingjing kampakna gidig muru eta sora. Alusna waktu Mbah Jamil ngadig-dig rek muru sora anu hantem gura-gero di jalan gok deui paamprok tepung pisan jeung Sirod atuh Mbah Jamil pok nanya bari neuteup ka Jang Sirod anu romana siga ceuri. Jang Sirod, saha tah anu jejeritan teh? Abah Jamil bari neuteup deui ka Sirod anu panonna pinuh ku cipanon. Nyi Epon Abah, jawab Sirod pondok pisan nembalanana teh. Nyi Epon nagunaon gitu rupi nama alim dipirak Abah. Ah, dipirak? Nah make dipirak segala rupa Sirod naon kasalahannya Epon teh cek Abah Jamil kawas nutup panuju pisan Sirod ngalakukeun kitu teh. Henteu salah Abah ngan terus terang bae nya Epon teh geus kagadabah kuno sejen nu mawi teu aya jalan anu sae kanggo kapentingan kadua belah pihak iwal ti dipirak
kagak ada bah kusaha na bisa ngabuktikeun kasalahan nanya Epon. Tiasa abah, tah bukti nanya Epon boga anak lalaki anu dingaranan Kamran, sedang abdi teu rumasa ngaganggu dirina sabab nuju di pasantren. Huleng Abah Jamil ngahulang ngadenge kecap sirod teh manehna gogodag bae sarta neuteup ka jang sirod kawas nun teu panuju, tapi Bah Jamil awaseun yen sirod mutuskeun kitu moal beunang di halangan. Ari ayeuna rek ka mana sirod teh? Rek neruskeun ngulik ilmu panemu bag-bagan agama Islam Abah. Tapi bisa sirod nyimpang heula ka Abah mah. Madaya pikir senaon Abah? Eta sirod boga janji atawa henteu ka jang kamin? Laras bah, abdi gaduh janji. Bisa atunya nyimpang heula ari boga janji mah. Kantenan Abah, abdi teu kaabotan ka bumi Abah. Jawab sirod bari terus lempang deui babarengan jeung Bah Jamil rek nepungan jang kamin. Barang datang ka imahna kasampak jang kamin aya ditepas eukeur nyang hunjar kawas aya nu ditunggu. Barang manehna ningali aya sirod jeung bapana atuh kacida bungahna sarta harita disambat. Sirod, ceuk jang kamin atohun pisan. Kang Kamin, damel naon Kang? Nuju ngantosan jang sirod akang teh. Nuhun jang, Abah tos dilandongan ku Ujang. Dugi ka saena malah akang oge ngaharep bantuan ti Ujang supados dipangjampekeun. Mangga urang cobian bae nya. Sugan jeung sugan Gusti Nu Maha Suci marengkeun cager. Jawab sirod bari terus unggah ke tepas gek manehna diuk nyang harepan ka jang kamin. Ari Bah Jamil gek deui diuk di gigireunana kamin. Naon anu diperlukeun jang sirod? Keur ngubaran pun anak teh. Ke antos Bah, urang teruskeun heula. Jawab sirod bari terus sidakep sinukut tunggal siga mepet panca indra ceuk kidalang teh amah. Jang kamin gawena melong ningali polahna sirod anu harita keur sila ari leungeunna sidakep numpang kana hariguna kawas anu mujas medi tapakur ngadap ka Gusti lantaran panonna peureum napasna teu katingali siga anu maot bae. Atuh manehna ngahulang tina bakat ningku heran sabab carana sirod mah dina rek ngubaranana beda pisan jeung bapana. Nya kitu deui Bah Jamil ningali polahna sirod manehna unggut-unggutan alis kerung siga mikir keur nalaah ka sirod. Hayang nyaho maksudna pang sirod sidakep kitu kawas anu sare bae. Ngan bedana bari diuk nu mata kantem ditetep hayang nyaho buktina. Henteu lila ti harita brai jang sirod beunta deui bari ngusap kana beungeut sarta katingali pucat. Malah siga rucang-ricang terus netep ka jang kamin atuh nu ditetep ratu tina pakat ning hariwang. Sok sieun kumaha onam sabab beda kana rasa panon sirod anu netep ka rasana ku jang kamin asa dipelong ku meong. Kang Kamin, penyakit diri akang teh beratna kaliwat saking susah piubareunana. Najan jampe moal mati, doa-doa moal mempan sabab jiwa akang kotor kudu dibersihan heula. Aduh, cing tulungan jang sirod kudu kumaha ngabersihanana? Jawab jang kamin maningaranjung bakat kurewas harepanana teh itis. Kudu puasa Kang anu lamina genap bulan. Aduh moal kuat atuh jang sirod. Cara bulan puasa biasa puasana teh is lain ari bulan puasa sok puasa Kang Kamin teh atawa tara jang sirod. Paingan atuh hari kitu mah jeung lain puasa cara bulan Ramadan ieu mah Kang Kamin, tapi puasa khusus keur ngabersihan kokotor hate urang. Kumaha ari ngabersihan hate teh jang sirod? Jang Kamin maningali Mbak sieun leungeunna teh cager deui. Kang Kamin, tah dina soal ieu mah urang tinggal pake bae ilmu sareng akal urang. Mun urang meresihan badan sok mandi bari kokosok geuningan aya gawena serta waktuna ge aya di sumur boh ditampian sok ngusai ngosokan badan meureunnan hayang bersih. Nya kitu deui keur urang omat kudu dihartikeun. Mun parab jasmani dahar boh sangu boh bebetian atanapi bubuahan ngarah badan urang jag-jag dahar nginum geus tangtu, tapi parabna rohani omat urang kudu ngarti terang parabna rohani Kang Kamin. Teterang jang sirod? Jawab Kamin mani lawan pisan ngajawabna teh. Tah lamun urang teterang atuh pek gara ikhtiar da anu terangeun loba
Jadi lamun urang tekun ngocek kana hirup urang, hirup teh tepi ka mana anu bakal kalakonan, pe ku urang geura ocek sarta sing tepi ka ngarti. Najan urang daek ngocek, lamun urang teu ngarti engkena salah migawe. Lamun salah migawena hayang untung jadi buntung, ibarat Kang Kamin bae nafsu mah hayang nyeepon, buktina bet kalah komper. Tuh di kampung, boh di kota atawa di pegunungan, seueur ajengan nu soleh kersa miwulang miwuru ka manusa anu hayang ngocek bag-bagan agama. Sangkan urang bisa ngarti, lamun urang geus ngarti tangtu bisa ngagunakeun sing jadi kamangpaatan ngarah jeroning hirup teh di dunya sing manggih bagja di akhirat kitu deui. Tapi pepeujeuh Kang Kamin, mun urang amal ibadah nurutkeun parentah Gusti, omat pisan diri urang ulah aya pamandangan. Sabab mun aya pandangan sarua sareng buburuh, pek anggur pigawe bae rukun Islam, rukun iman, tapi ulah salah harti ngarah teu salah prakna. Panurutkeun pituduh mah urang teu daya upaya usik malik angin Gusti, boh hirupna boh paehna nya kitu deui salatna, eta sadayana oge angin Gusti nu kagungan. Jadi lamun urang salat tapi hayang ka sawarga, sami bae eta salat ku urang teh ditukerkeun, padahal urang geus nyebut sadaya kagunganana. Atuh rek nukerkeun naon, sabab salat nu Gusti, jiwa raga anu Gusti, nya kitu sawarga oge kagungan Gusti nu agung. Tah kitu diantarana ku urang kudu hartikeun yen manusia mah teu gagah, buktina Bah Jamil oge osok tinemu jeung apes. Nya kitu deui Kang Kamin, teu pupuguh leungeun komper. Nu matak omat Kang Kamin, urang teh sing bisa milih antara hade jeung goreng. Nu dilarang tong disorang, nu wajib kudu dijalankeun. Mun urang jeroning hirup migawe parentah Allah jeung nyengker anu dilarang, hartina urang geus nyaah kana jiwa raga urang di dunya daek ikhtiar keur ngurus jasmani urang, sarta bari babaklan ngalakukeun amal hade kalawan jeung kasolehan, tara hiri tara dengki tara jail kaniaya, kanu sangsara jeung lemah urang kudu nyaah pisan, kudu nulung kanu butuh, kudu nalang kanu susah. Tak kitu dadasarna mah jalan keur meresihan diri sangkan rumingkang salamet. Ari anu sajelasna pek bae geura sampeurkeun, sabab ulama mah loba. Mugi-mugi ti anjeunna Kang Kamin nambihan luang, ulah bosen nya ikhtiar, da manusia mah gawena iwal ti kudu ikhtiar. Ngartos Kang Kamin ceuk Jang Sirod bari netep ka Jang Kamin anu gawena ngahulang. Jang Sirod, rumasa akang teh seumur hirup gawe ngan ngarah ngarina, gawe ngan delaka bae. Jang Sirod, nyeri karasana ku hate akang teh. Nalangsa akang teh Jang Sirod, leungeun komper henteu bisa usak-usik. Aya ngalakonan bener akang teh Jang Sirod, tapi hanjakal leungeunna kieu. Hanjakal akang teu bisa upaya lantaran tanpa daksa. Atuh hese pisan pikeun nyusul pagawean anu goreng ku amal ibadah nu sae. Ku amal ibadah nu sae teh Jang Sirod, nu mawicing tulungan Jang, akang hayang cager sarta hayang ngajalankeun katerangan ujang bieu. Ngadenge anak nalengis kawas nu ngarasa sedih Abah Jamil teh nalangsa manehna ngembeng cimata, bakat nyaah ka anak tapi taya pangawasa, teu ngarti ngubaranana. Atuh kapaksa nyarita menta-menta ka Jang Sirod. Jang Sirod, Kamin teh anak Abah, najan goreng oge Abah teh tetep bae nyaah da puguh ka anak. Sedang anak tepi ka goreng kitu teh salah Abah Jang Sirod. Abah anu ngadidikna kana jalan anu goreng, tapi anak nu ngarasa cilaka. Cing tulungan atuh Jang Sirod. Hulang Jang Sirod ngahulang ngadenge omong Bah Jamil anu geus rumasa salah, manehna semu nu mikir. Sajungjongan mah teu ngomong teu lila, ret ka Jang Kamin ret deui ningal Bah Jamil kakara manehna ngomong. Bah, susah ngubaranana teh lantaran Abah oge uninga ku anjeun, piraku ku abdi kedah disebatkeun mah. Tapi reg Sirod nyaritana eureun heula kawas nu susah da kaciri ngahulang bae. Nya Abah mah kumaha Sirod bae rek kitu rek kieu oge ngan pamenta Abah ku cagerna ku henteuna. Abah nu nuhun ka Sirod supaya budak Abah diubaran. Keun atuh Abah urang ikhtiarannya. Hanas cager henteuna mah angin Gusti anu ngatur. Ayeuna mah
Cobi milari hayam bodas bae dua bah. Hitung-hitung eker kias. Jawab si Rod meningah ulang. Aduh, nuhun jang si Rod. Keun abah rek neangan hayam bodas dua. Tapi tetela nu gadohon teh Kidasuki. Keun rek menta bae abah mah. Abah Jamil bari cengkat jung nangtung rek indit kapada Suki. Bah, lamunnya epon teh ingat di bumi alam. Mugi panglandongankeun bae ku abahnya. Insyaallah ti ayeuna kapayun panemu abah matih deui. Sabab abah atos milih jalan pitunjuk ti Gusti nu kagungan bumi alam sareng saeusina kabeh. Heug si Rod, sagala pitunjuk ti si Rod ku abah moal burung dilakonan. Jawab Abah Jamil bari leos indit rek menta hayam bodas kapada Suki. Ari si Rod jeung jang kamin mah harita teh ditinggalkeun. Bah, ulah disebatkeun abdi aya di dieu ka Nyi Epon mah. Bisi kumaha onam? Bah Jamil henteu ngajawab kalah belenyeh teh imut kawas nusuka pisan manehna lempang ngagidig rek muru kapada Suki. Barang datang kadinya teh kasampak eker carerik pada Suki meni rebeh cerik henteu ditarikeun. Ari bojona mah tarik kadenge aluk-alukan. Pantes rek carerik oge lantaran waktu harita Nyi Epon keur kapaehan teu inget di bumi alam ngalempreh siga nu paeh. Nu matak indung bapana tepi ka teu genah cicing ngan ukur ngumbar cimata ngubaran mah henteu bisa. Kunaon ieu teh Kidasuki? Tanya Abah Jamil nyaritana ditarikeun. Bah, Abah Jamil geuning. Cing tulungan ieu Nyi Epon abah. Teu inget-inget manilila. Jawab Kidasuki semono atoh ningali Abah Jamil teh. Nah teh becus ngagaingkeun nu kitu-kitu acana. Naon gawe atuh ari laing teh? Ngan lebok bae gawe teh. Abah Jamil teh elem-elem nyaritana teh kawas geus adatna kitu. Ih, teu aya robahna sakitu geus dicacar ku si Rod teh. Kabatur mah legeg bae. Rumaos bae abah, cing pangjampekeun abah. Ceuk indung Nyi Epon ngarenghi kawas budak leutik. Heug. Ku abah rek diubaran ari teu bari sama. Hadali ka ditu. Ulah adeurin kieu. Imah lega hayoh ngariung kanu teu inget. Nyeringkah. Abah Jamil bari ngareret kapada Suki serta neruskeun omonganana. Cing minta cai ata kana pinggan Kidasuki. Mangga abah, jawab pada Suki bari leos ka dapur telila geus jol deui bari mawa pinggan dieusi cai. Song diasongkeun ka Abah Jamil. Gancang bae eta cai ku Abah Jamil dijampean duka teuing jampe naon geus kitu terus kitu dikobok. Tarang Nyi Epon diceuceuhan. Leguk di eta cai ku Abah Jamil teh diuyup sebrot diburakeun ka kenca jeung ka katuhu. Sarta kahareup ka tukang atuh kabeh pada birat lantaran sieun kabura. Geus kitu kersaning Gusti anu Maha Suci nu ngariung di bura ari nu lilir Nyi Epon ret ka kenca ret ngatuhu. Terus Nyi Epon teh cengkat gauk cerik ngabangingik jeung ngarangkul ka Abah Jamil. Suku Abah Jamil dirabu beri cerik ngabangingik sasambat matak nalangsa anu geulis melas-melis. Bah Jamil sepuh abdi, cobi sim abdi tulungan ayeuna nandang tungkara. Margi Kang si Rod ngaleos atos tega ka sim abdi. Budak dua dikantunkeun teu dileret-leret acan. Pedah ngewa ka sim abdi bet anak kabawa-bawa. Duh Bah Jamil, abdi ampun teu kiat nandanganana. Cobi bae geragalih pan anu mondok anjeunna nu hoyong oge anjeunna. Abdi mah darma tumamprak kudu ngabdi ka salaki. Tapi ari jadi budak ngadak-ngadak henteu ngaku. Make alasan teu datang padahal abah nyaksian apan harita teh tarung tepikeun ka abah udur. Sarta abdi terang pisan ari abah diubaran tepikeun ka sae deui. Ari abdi mah dihukum kudu narima ditalak. Duh abah abdi teu kiat. Kedah sadrah rarandaan margi kacintaan abdi atos tamplo ka Kang si Rod. Tibatan abdi nyeleweng kedah dae kanu sejen abdi suka keneh maot. Cing abah abdi tulungan. Da abah mah atos sepuh legok tapak genteng kadek. Piraku abah teu mampu ngahalangan maksud si Rod. Sangkan abdi teu dikeser. Lain abdi kasieun teu payu taya nu beuki. Lain kadinya maksud teh. Namung abdi watir bae kuningal budak nu dua puguh putra anjeunna. Abah tulungan abdi teh. Nyi Epon bari nyagruk cerik nyaritana teh ampir-ampiran teu kadenge.
Ngadenge omongan Nyi Epon nu basana matak sedih kana hate ting seleket, Bah Jamil mani camerut kawas rek cerik ditahan. Jubang jebeng kawas nyisig luak liuk kanu rea teu lilapok ngawalonan saolah-olah ngadedel ku nasehat nu mangpaat. Kieu pok-pokanana teh. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.